Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 71. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh tina kolom pangalaman Mang Lintrik. Judulna nyaeta Pasea Nyaan. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Geus taya nu bireuk deui sanajan teu sakolong langit, tapi ari sakolong lalangit imah mah piraku. Yen Mang Lintrik teh anak panggung, tukang main sandiwara mun ceuk ayeuna mah. Kikituan teh tangtu bae kalawan meunang dispensasi ti pamajikan. Maksud teh ameh bisa laluasa sarta pamajikan bisa ngamaklum. Da cenah kudu kitu ameh rumah tangga ulah kacrut mah, kudu pada-pada ngarti kana karesep. Mang Lintrik nyaho yen pamajikan resep ngaji atau pamajikan ngartieun deui yen Mang Lintrik sabak panggung. Tapi aya tapi nah dispensasi ti pamajikan teh bari diimplik-implikan mun tutunilan atawa sasandiwaraan poma ulah make awewe bener lantaran cenah upama aya awewe lah sahanteuna lalaki. Ku kitu teh Mang Lintrik ngarti yen pamajikan boga ari timburuk mah sieun Mang Lintrik kagahet kunu koneng kaeurad kunu lenjang lah da awewe ieu atuh. Tah ayeuna Mang Lintrik rek nyaritakeun pangalaman tina hal nu kungsi kajadian di luhur panggung waktu Mang Lintrik main tunil. Kacaritakeun ari pamenta pamajikan yen upama tutunilan ulah kacampuran ku pamain awewe mah ku Mang Lintrik disanggupan pisan, cek Mang Lintrik teh. Da biasana ge nu jadi awewe dina sandiwara mah kabeh ge lalaki awewean. Dina hiji mangsa Mang Lintrik bebeja ka pamajikan rek main tunil di kacamatan I. Sabiasa manehna ngidinan sanajan ari paromana mah katembong rada teu mikeun oge. Duka pedah noron teuing, duka pedah manehna geus boga wirasat goreng. Duka pedah manehna geus boga wirasat goreng. Ari tina perkara kajujuran Mang Lintrik ka pamajikan geus teu kudu dicaritakeun deui. Daek sumpahna ge setelebug mun nepi ka nyelewer teh. Atuh pamenta pamajikan salawasna diestokeun pisan. Dina perkumpulan sandiwara Mang Lintrik mah teu kaselapan awewe saese oge. Kabeh lalaki mun perlu ku awewe lalaki bae sina dangdan make dangdanan awewe. Biasana nu sok jadi Sri panggung teh Kisarip. Ah eta mah Kisarip mun geus dikabaya jeung niron-niron awewe teh boh sorana boh tindak tandukna belenyen bae awewe. Nepi ka sok loba lalaki nu kapelet merukan awewe bener kutina bisa-bisana mana kitu oge. Ari harita waktu rek dibawa ka kacamatan I teh dumadakan manehna gering nepi ka teu bisa milu. Mang Lintrik sabatur-batur bingung nu taya papadana. Ari rek dibolaikeun piraku da geus janji paheut pisan era deui bisi disebut lancalinci. Sanggeus hulang-hulang sawatara jongjongan Mang Lintrik menang akal. Pikeun ngaganti Kisarip nu teu bisa main teh rek neang hiji awewe nu geus wawuh pisan sugandaekeun ngagentenan awewe bener randa deui. Gancangna carita kulihaina diplomasi Mang Lintrik manehna daekeun tuluy bae dilatih kabeneran calakan deui. Demi dina eta sandiwara teh Mang Lintrik ngalalakonkeun hiji lalaki nu dipikahayang ku dua mojang, duanana pada masket, duanana pada janji yen kajen teuing teu boga salaki mun teu kaki danu nyaeta ngaran lalaki nu dilalakonkeun ku Mang Lintrik teh. Mojang kahiji dilalakonkeun ku Ki Taspan, ari mojang nu hiji deui nya ku Nyi Umi nyaeta randa teh. Ger bae main lancar pisan. Kacaritakeun dina eta lalakon kudu ditembongkeun yen mojang kahiji jeung mojang kadua teh kudu pasea rongkah merebutkeun Ki Danu hiji bagian sandiwara nu serem pisan. Barang nepi kana babak eta kacaritakeun Mang Lintrik can aya ger nu pasea nyaan rongkahna teh meuni jiga nya bae. Mang Lintrik pohara mujina kanu maraena
pamain watak cek hate. Tapi gebeg Mang Lintrik ngagebeg barang katenyo kitaspan nu aawewean teh aya keneh di tukangan layar bari palanga polongo teu puguh sarta kadenge nu parasea dina panggung lain nyebut Kidanu tapi nyebut ngaran Mang Lintrik nu sabenerna. Nah saha eta nu di luhur panggung cek hate gancang ku Mang Lintrik ditempo. Masya Allah si horeng pamajikan pisan jeung nyaan pasiana teh lain bobodohan nu lalajo alager-ageran mika lucu marukan babak eta teh asup lalakon sandiwara teu nyarahun yen eta mah babak nu teu dihaja babak nu geus kaluar tina lalakon nu keur disandiwarakeun. Gancang Mang Lintrik nitah nutup layar da sieun nu parasea katutuluyan. Nah ana sirintil teh pamajikan nyirintil ka Mang Lintrik bari curugna meni ngacir-ngacir bae kana irung pokna. Behna mah kieu bae nya bebeja ka pamajikan mah lain jeung awewe bener geuning eta. Ah loba-loba deui neng terewelangna teh jigana mun harita teu gancang dibekem mah beu metak ibur 2 minggu pamajikan pista alatan ti sasandiwaraan. Tamat cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.